Dora. Naon? Ih, di mana wae ieu maneh? Ye, kuring mah kieu we, keur resep TikTokan kuring teh. Nya. Keur mah ayeuna mah aya ieu deui FB Pro deui. Salam interaksi teh geuningan. Heeh, ngan loba ibu-ibu we nu kitu teh ningan. Jangkauan luas nah. Maka jeung aya internon salam Inter Milan we kuring malah. Batur mah salam interaksi. Kuring mah santar Inter Budi we lah kitu. Kemana karepnya euy. Heeh ngan kuring mah eta sok nempo teh sok ngaliwat tina medsos teh lagu iklan eta Putri Iklan. Nu mana? Ti Mang Charlie. Mang Cardi, lain Cardi, Charlie. Anu mana? Anu eta Mang Charlie mah Putri Iklan di TV nu eta. Oh, dewek mah lamun ST12 beureun. Ah, eta. Nya. Grup nama eta. Baheula we. Nya sok nempo teh ST12 band. Ayeuna mah Setia Band nya. Setia Band ayeuna mah kan. Lamun Mang Charlie boga Setia Band, lamun dewek tidak Setia Band. Ah, da kitu saya teh mah ciri wae. Cuk-cuk wae euy. Cuk wae si Akang. Lagu teh apa teh eta we Setia Band manu eta geuningan. Cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu yang selalu merasa bangga dan tak pernah menyerah. Sayangku, sayangku padamu tak besar seperti dulu yang inginnya menang sendiri walau kalah tak peduli darah muda. Tak mana karep. Nah gitu asa wawu tuh jadi dua. Oh nah jadi kana dangdut. Heeh apal teh eta we. Ai ieu mah Putri Iklan lain eta mah tuh eta cari pacar deui. Iya cari pacarku. Nya. Oh eta mah judulna nyaho dewek eta mah. Naon? Cari mitoha deui. Ah, Cari pacar lagi. cari pacar lagi atau Akang. Nah kana mitoha teh hayang loba-loba teuing hiji galieur. Siap. Siap. Penting toha. Laguna Putri Iklannya. Sakatu Siap. Akang ya. Putri Iklan heula aja. Siap. Gaskeun. Pulau Bajidor lagi. Aturan Mang Charlie nonton tuh isinya. Bang Cepot iringannya. Aku yang terlelap sendiri, terlelap sampai tak sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri. Namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia. Mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi. Putih mulus dan tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati. Rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Hey, ano kena? Hey.
sadar diri. Kulihat sang pujaan hati datang melangkah terus menghampiri, namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Oh, aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit, tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi, tak jauh seperti sang bidadari, kan ku peluk dia sampai mati, rambutnya pun indah bagai putri, mirip iklan di TV. Aya kitu si Kang Cepot teh. Si Akang, aduh. Heeh, nu madang teh kayak, hayu Kemana Kang? ka mana ek ngising. Kuat. Keur usum nyeri beuteng enak dah. Lain tadi ditahan merenya. Lain heeh, sia teh tadi ge ditahan meureunnya. Akang. Heeh, paingan basreng ayeuna teu muka deui meureun. Loba nu nyari beuteng. Basreng Cikruh. Aduh, makanya pas reng cikrut sekelar.